Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun tepangkeun Nabi Abi Virus Parisanggara di kelas 8B. Jadi Abi badai macakeun biantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi ni'matul iman wal islam. Salawat miwa salam mugia dilalarkeun ka junjungan urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katur ka keluarga sahabatna dugi ka urang sadayana. Ibu bapak guru hormateun simkuring rarencangan sadaya anu dipika hormat. Dina dinten anu pinuh kabagyan ieu hayu urang sami-sami manjatkeun puji sinarai syukur ka Gusti Nu Maha Suci. Lantaran ku rahmatna urang tiasa ngariung dina kaayaan sehat wal afiat. Dina kesempatan ieu simkuring bade ngadugikeun biantara ngeunaan hiji hal anu kacida pentingna dina kahirupan urang nyaeta ilmu. Ilmu salaku kunci kahirupan. Ilmu teh kunci kemuliaan sanes ngan ukur ilmu agama, tapi oge ilmu dunia sapertos matematika, bahasa, sains jeung sajabana. Sadayana ngagaduhan peran anu penting pikeun ngawangun kahirupan anu langkung sae. Ilmu salaku tangkal amal. Salian ti eta ilmu oge mangrupakeun tangkal amal anu pahalana teras ngalir. Salami ilmu anu dipibanda teh dipangpaatkeun pikeun kabebasan sareng kamaslahatan umat, maka pahalana moal liren-liren. Bu bapa sareng rerencangan sadaya, hayu urang sami-sami pahayeuh-hayeuh leureun. Nguatkeun niatkeun pikeun neuleuman ilmu, tong hariwang kuasana tong sieun ku capena. Sakumaha cek paribahasa, henteu sakabeh nu dipakaresep matak halus, teu sakabeh nu matak dipikasieun matak cilaka. Diajar ilmu teh sanajan memang kadang capek, tapi hasilna matak pikabungaheun tur mulia dunia akhirat. Mugia urang sadaya kaasup jalmi-jalmi anu dipaparinan kegiatan sareng kasabaran dina neangan sareng ngamalkeun ilmu. Mugia ilmu anu ku urang teangan janten palita pikeun kahirupan urang. Apunten bilih aya saur anu kirang maranah atanapi basa anu kirang entep seureut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.